Iya. Harap. Buah kau, rontoya. Say. Malela di pasaran bangga Mundur. Awas semua kuat. ngeriksa Wey. kebudayaan. Hey. Buah Wis. kau Wait. rontoya. Carulo Hai. carulo kisah cabita bangga urang rampung cukup ngabilang lama cai Singa demo Intan Jaya. buah kau Penyaksi Desa Pasir Padang Kecamatan Jatinunggal. saruntuy di damelima bangga urang sasareuna majengkeun seni kagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang deui sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Dina ieu acara sapertos biasa barisi pedar sawatara kasenian, ngalangkungan ngobrol sareng para budayawan, akademisi oge aktivis seni anu aya di Jawa Barat. Nah dina dengat ayeuna simkuring kaleresan parantos disarengan ku salah sahiji seniman ti Kabupaten Sumedang. Wilujeng Sumping, Abah Aman, haturan di studio SMTV. Alhamdulillah, nuntas aya di dia Abah. Nah, mohon, namanya parantos dipintonkeun nyaeta seni atau napi kasenian sisingaan. Nah, tangtos pamirsa sadaya oge priyogi uninga. Laras. Nah, kanggo sanggarna teh nami sanggarna naon? Intan Jaya. Intan Jaya. Nah, namina Intan Jaya, Bah? Ai Intan teh panginten perhiasan, Jaya manjang gitu. Jadi perhiasan itu supaya manjang gitu. Oh, sapertos kitu. Sapertos kitu lah, mah. Kanggo sanggarna eta alamatna di mana, Bah? Di Banjarasih. Di Banjarasih. Kampung Banjarasih, Desa Pasir Padang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, mohon. Tiasa dicarioskeun, Bah, ngawitan diwentukna ieu sanggar sapertos kumaha? Ai ngawitan mah tos lami, kirang langkung setahun panginten bentuk sanggar nama. Namun ngalebetan seni mah abah teh ngabentuk kesenian. Sisingaan, oge seni dogjring, nyadangdut, panginten di awal Agustus waktu cerita. Oh, sapertos gitu. Satacana 17 Agustusan lah. Nah, berarti kanggo di sanggar ieu abah teh salaku pendiri. Salaku pendiri. Salaku pendiri. Kanggo pupuhuna saha? Pupuhuna punalo, Ujang Argaja. Dibatos ku Pade. Oh, tah geuning kitu pamirsa. Nah, urang tinggal pintonan anu salajengna, yuk wilujeng nyakseni.